أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kewajiban nyiar ilmu saban jalmi eta fardu, najan ngaji henteu timu ku Allah pasti ditangtu. Nah sesami gawena sabab ageng ganjarana, calik di majlis ilmuna leuwih ageng ganjarana. Tibatan ti ibadahna ti 1000 rakaatna, migawe sholat sunatna eta saurna hadisna. Duh Gusti Pangeran abdi tumampi abdi tumampi, hirup jauh ti pangarti asa pangbenerna diri. Nyiar ilmu tepati ngalawara hukum Gusti, teu emut parentah Gusti, hirup teh teu ati-ati. Nun Gusti pasihan abdi, hidayah taufik Gusti, pasihan semangat abdi kana milari pangarti. Nun Gusti pasihan abdi, hidayah taufik Gusti, husnul khotimah kan abdi dina akhir hayat abdi. Husnul khotimah kan abdi